Kita masuk ke bab 31, kasopanan santri sareng rerencangan nomor 241 sampai 266. Wahai di sana sasa. Mun anjeun ke di madaris kababaturan sing welas ulah boga ahlak bengis welasna teu aya benten sapertos kadulur pisan ramah tamah sopan santun ulah babari cawadan kasaluhureun ngahormat kasahandapeun ngahormat kana parentahna taat daku ilmu geus dibeat hirup kudu sauyunan kabela kababaturan silih bantu silih tuyun na jalan bimaslahateun dina waktu gerak badan ulah sok kamalinaan mata kaliwat ngapalkeun akhirna ilmu tinggaleun kula sok silih poyokan komomun papaseaan apal butna teu karuhan da kitu laku teu sopan mun anjeun aya maksana dipikadeuh baturna ulah koretna sifatna mun batur barang injemna Rasul atos ngadawuhkeun tilu rupa karuksakan hiji nafsu diayonan akhirna badanu korban dua koret diguguna embung mereka baturna dina nu leuwih butuhna ku kapentingan manehna tilu rasa kumuluhur kabatu rasa takabur kupangaboga nu batur kawas manehna nu ngatur ari babat takaburna eta teh opat kabehna hiji kapinteranana nu pamere ti Allahna kadua gelis kasepna pake ngahina baturna tilu kapangkatanana pake meres karakyatna boga kabeungharanana tuluy pake takaburna kajal manu teu bogana eta teh batur koruna mun empos santri ngadulna getol heureuy jeung baturna ulah diantep lakuna bisi beletna akhirna pek nasehatan sing jentre akibatna loba sare kaduhung di masa angke geus kolot ilmu teh hese Rasul atos ngadawuhkeun sare mata ngamiskinkeun fakir dunya akhiratan ekonomi ge tinggaleun hirup rejeung babaturan ulah daek milaraan kana tempat nangihan buku batur disumputkeun tawa ngobrol ngahinakeun mun panggih papalieusan nyimpang bari ngadilakan ku panon nu seukeut pisan tawa sok goreng sangkana tawa ngabetahkeunana di tukang mata krewasna batur maning ngadeg-degna tawa niupna ceulina tawa ngajerit sorana batur matak milarana da teu dibere terangna mun anjeun
ngagenggereukeun kana laku babaturan sok matak ngagareuwahkeun atawa matak nyerikeun tapi kulaku nu sopan atawa ku ngisarahan paya batur teu ngartieun kana nu teu panujueun mun jeung babaturan ngobrol ulah ku omong basakal atawa nembongkeun aral ka batur ge mata keheul tapi ngomong ramah tamah mesembari semu bunga ulah ngomong nu cawokah tawa seri anu ngohkoh tawa bibir nu jamadun ngobrol bari kuat kewut kawas bogal laku hasud keret untuk kawas kerut jeung ngomong ulah bohong nyarekan jeung ngadu-ngaduna tawa susumpahanana sanajan anjeun benerna